zaman ayeuna mah bieur neangan konsumen teh jeung ucuk aprak-aprakan ka sawah deh. Adan kabur heula Duh, rada lieur ayeuna mah euy. Sigana ngeunaheun ditiiskeun di saung itu euy. Hah, kebeneran euy. Si Abah. Aya si Abah nih jeung Mang Bengki. Di mana, Dri? Nepikeun ka hinyai gitu banget. Pula dikit tuh maneh. Mang Ben, ayo neangan konsumen nepikeun ka asuk-asukan kaleuweung euy. Lieur ieu kana sirahna oge. Oh, gitu. Hanya si sirahat heula tuh. Dieu heula. Kumaha ka dinya? Ironisnya bahnya, dia nya Mang Ben. Geus we ni heula di dieu ayeuna mah. Tah, rek udud meumpang aya. Bah, moal euy. Eureun ngudud ayeuna mah urang teh. Nah, ieu teh maraneh teh areureun udud. Urang mah sieun pae, bah. Nah, make sarieun pae. Di mana pae? Seungeut deui we ku korek.